Nah, assalamualaikum. Iya tinggal ya masih di jeung Mang Jack nya, Mang Jack Denny eta rambutna kumaha Mang perawatanna itu bisa gitu Mang. Sabun colek. Sajarana mah basa kamari eta pamajikan make sabun sirih warnanya. Apa manehna teh eta teh dilaanan jadi dipoloskeun aya disangka sorangan eta teh sampo ai sugan teh gitu. Hai pakai sabun sirih. Disimpan dina eta dina wadah sabun dihijikeun. Urang teh diangir we dikeun asa teu ngabudah-ngabudah. Da geus diangir nah habu ka sahareulas asa jaregang. Tah ieu geus diangir sababaraha kali ge tetep kieu wae bu teh gara-gara eta salah sampo ku sabun sirih. Gitu. Jadi Ai sabun sirih paragi naon eta Mang? Kayak moal sabun sirih teh paragi naon? Paragi non nah supaya non keset dan non memang orang eta seset Sesat we nya rapat deui we nya eta we lah. Hello guys, ketemu lagi. Nah, ada sebenarnya mah banyak kata yang ingin diucapkan tapi aku teh loba paraho deui gas malum da geus kolot atuh. Walaupun jiwa masih muda tapi dah kakolotan mah teu bisa ngabohongi, jadi otak loba geus loba loading. Loba loading. Tapi benernya Mang ya naon teh ku dinu viral ieu jadi terkenal sebenarnya. Kumaha Dewi sebenarnya. Tah Dewi naon deui Eta Dewi Fortuna. Jadi tapi kita jangan patah arang, kita harus tetap bikin kreasi, bikin karena niat ibadah lah, bikin karena kita mah seni ngahibur. Bagi anu resep eta mah kita resep ngacaprak dan karena usaha, karena kreasi kita moal usaha mah moal ngabohongi hasil gitu. Ngan cuma waktu anu antara nu menentukan antara sakedeung antara lila tergantung si Dewi. Si Dewi etanya, si Dewi itu orang mana itu teh? Eta orang mana? Orang Belanda. Teuing orang Lombok Kangseur si Dewi teh. Eta si Dewi anu bujurna nyengsol geuning. Orang Dewi wae. orang mana, Mang? Eta adalah orang Lego Kangseur. Jadi Dewi Fortuna itu sarua jeung ke lain kemujuran keberuntungan, faktor good lucky. God will. God will mah eta mah ban atuh. Keberuntungan teh bahasa Inggrisnya God will. Oh, God will. God will eta teh. I God lucky Good luck. Semoga sukses. Berhasil, semoga sukses. Pokoknya mah God will mah cek mang mah ban eta teh. Pokoknya mah ikan hiu makan cucut. I love you anu tadi cangcut. Paling resep dari cangcut. Tapi da loba nu nontonannya nu karitu mah nya loba kan itu soal cangcut mah loba. Mang sok nonton. Walaupun di tara iko ulala tara lain munafik jadi sok kabitaan gitu, jadi suka gak kaupan, suka langsung si Johnny Philip Maxwell teh vertikal Harry John daripada lalajo iko ulala mending nyaan we nu pogo ya. Jadi aduh ini kuat si Johnny itu terpikir ke vertikal gitu. Sampai ke vertikal. Wah, sinyal kuat. Apa Apollo 11 ge kasusul nya. Kasusul eta mah ngabret. Tapi da mun nyaho pikieun pika sebeleun mengakui da diriku mah pika sebeleun. Mun nyaho pika sebeleun kieu mah baheula keur paudag-udag sperma ka opum teh aing moal paheula-heula aing pandeuri we weureun. Nyaho erek pika sebeleun batur kieu mah. Oh jadi meh teu bijil gitu. Ame teu bijil, ame teu jadi anak. Jadi tadi namanya dielehkeun we nya. Dielehkeun lagi spermatozoid erek mengejar ke opum itu aku erek moal lompat gudag moal. Jadi we menang tak telepon ti salingkuhan nih kan. Hah?
Udah tinggal udah nah eta Mang tinggal itu. Non. 2 tilu 4 itu dapat nganjuk dari Wahaji. Oh